harga diri pamarentah, gagah pamarentah nyaritana, hebat pidatona, aya orok ditahan di rumah sakit muslimat teu bisa. Nah, iya materialisme, akibat materialisme budak diajar ngangkong geus teu make deui ajaran kolotna, neng neleng nengkung geura gede geura jangki. Terus diajarkeun lahleur mapai ada diajarkeun ku kolotna ya budak teh cilukba. Naon cilukba teh bahasa Inggris jeung bahasa Arab. Cilukba, ciluk tingalita, ba robba tingalita. Indung maneh teh ngawakilan Gusti Nu Maha Suci ngagelarkeun anjeun ka alam dunya. Robba ajarkeun ka budak maneh robba. Naon kabeh nu ditingali ku maneh? Robba. Naon nu ditingali? Robba. Nu ditingali ku maneh naon? Allah jeung ayat-ayat nu ditembrakeunana. Ayat nu katingali, ayat nu teu katingali eta kabeh ayat Allah. Tangkal ayat Allah, taneuh ayat Allah, oray ayat Allah. Eta ayat anu lain tulisan tapi bentukna alam kade maneh ulah ngaguna sika sabab eta teh ayat. Eta oray tong kade gebuk buah keur tasbih, eta manuk tong kade bedil buah keur tasbih. Sadaya tasbih ka Gusti Allah